Cek, mau jajan cek. Nun alhamdulillah nih Nya, masihan artos wios. tengah beratan. Wios cek lah. Nun alhamdulillah. Nuhun, sabari ningal-ningal ning masjid nu di ditu ning. Naon teh anu rada kirang nih. Gampang bakal enak YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Tasik Selatan. Baiklah warga Tasik Selatan, kali ini kita akan mengunjungi sebuah perkampungan yaitu Kampung Datar Waru. Oke, Kita lanjutkan perjalanan nih menuju kampung apa tuh Datar Waru dalam rangka aprak-aprakan hari ini teh lempang we berjeng panas poek tapi ngareunah ngalingkeun lemak caprak. Napak tilas warga Tasik Selatan, ternyata di sini sekarang udah dicor jalannya. Dulu tahun 99 masih tanu eureum ka dieu teh. Batu ge eueuh, motor ge eueuh baheula mah. Sekarang sudah modern nih. Ternyata luas juga Tasik Selatan. Balik di bumi. Mata jalan ya. Mata si Ujang deh. Serinya. Mantap sekali karasep iya budak. Ini berada di batas Desa Kertanegla, masih Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasiknya Tasik Selatan. Ini mah di mana ya nah? Oh, poskan eta teh minanturan ini mah. Eta teh. Dokom. Naraskeun ini mah. Oh, ini ada. Ini ada sok metik itu di emak kapungkur di dia. Saha? Kampung Cikeuyeut. Datar Waru. Cikeuyeut. Wah, gelap deui ka dieu kapungkur nu moe si eceu ge. Dari Kang Nur menuju Araya. Mana bumina teh? Hah? Oh, Aya tang paling eta, paling itu paling juru aya itu ge. ini mutna ya kene. Ya araya ngan bade Hebat ceu ieu moe nya tapi alodo. alhamdulillah ya Si teh eceu. turiang. Turiang? Turiang teh sisa beurit. Alhamdulillah bener deui. Da kapungkur abi teh tahun 88 kedet jadi parangling. Tah nuju gaduh naon teh leuweung eta tah. Punten atuh. Di paling mana Pak teh? Ti leuwih ranca asli. Oh, ti leuwih ranca. Gaduh kebon di simah geuning kapungkur mah. Oh, di Tos mana? diical, nu caket makam teh ya. makam Ada pisan sareng makam cek. anu putra saha? Ki Uteng. Oh, atuh ki oteng mah abi oge kantos kapungkur mah metik. Sumuhun sareng sa. Da harilap teh mata koyong mapae we teh kedet teh. Metik abi ge kapungkur ieu mah abi ge tos gaduh putra hiji Hapunten we bilih seueur kalepatan ti almarhum datos maot mah. Samsulna gitu. Ece hapunten pisan. Katarima pisan heg jalmi teh gaduh teh ya geuning atuh. Heg sok nyanak lalab sama saasin gitu. Sok dicarinak teh abi teh ku emak ya kitu ku saha. Alhamdulillah cing ku katarima na ge. Hatur nuhun pisan cek datos ayam. Hek sok lalab wae cing samel asin sok katarima ari jalmi teh gaduh geuning. Nya alhamdulillah atuh cek. Jalmi teh gaduh mah anaga alhamdulillah kitu abi mah ukur kikian wae mah alif. Punten we meureun pilih almarhum aya kalepatan kedina cariosan. Nah datos teh araya nya. Mun kita nu terawat kitu alhamdulillah mah katarima pisan. Nya sareng ece saya. Hilap deui nami teh sareng. Abi mah aslina mah ti Cijulang. Ti Cijulang. Tah Raka Kang Udin itu abi imut ti Cijulang. Sumuhun. Ti Cijulang teh aya kene emak teh mah ilah. Ieu mah ece mah sareng saha? Abi mah ka dieu teh Umara ka Bapak Edong. Oh, Bapak Edong. Putra mane mah Abah Mumun. Nya sareng saha teh hilap deui sok ka abi ka. Abi Nya. Kokom nama. Tah subhanallah ti kokom. Kokom ka Edong. Nya. Abi mah pokona mah damal metik mah kemana-mana ge. Dia di Mang Sarip. Mun ka anu ona ka Mang Sarip? Nya. Kebona teh. Mata koyong silaturahmi cek ka dieu. Wargi
teh ka Mang itu tuh ka Mang Lukman. Mu atur raka eta mah. Ice mau jajan ce. Nuhun alhamdulillah nih Nya, masih artos wios. tengah berapa? Wios ce lah. Nuhun alhamdulillah. Nuhun sama-sama. Nuhun. Oh, Nya. Nuhun alhamdulillah. Eta mah eta kanggo meser tarasi. Kagentosan deui coba. Kanggo meser tarasi ce nya. Alhamdulillah. Kanggo meser tarasi. Nuhun alhamdulillah. Ningal-ningal ning masjid nu di ditu ning. Naon teh anu rada kirang ning. Ya kok bakal enak YouTube. Ketil sasih kapayun pengen teh mereka deui. Memang kita harus pandai bersyukur, apalagi di musim kemarau seperti ini. Dan di kampung ini kelihatannya semuanya pada tabah dan sudah biasa mungkin menjalani hidup di kampung seperti ini yang jauh dari keramaian kota. Semoga kita harus selalu bersyukur kepada nikmat Tuhan yang selalu diberikan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Oke, selamat tinggal Kampung Datar Waru, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang selalu tetap setia menonton channel saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.